Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa'lam sareng kedah terang anjeun anas syaratul mukhraji kana sanyana syaratna anu dikaluarkeun eta alayakuna ulah kabuktosan itu mukhraj eta musawisan anu hileudan wala muiban sareng henteu anu cacad kaladi sapertikeun anu lahiko anu kena hukana itu ladi naon maun cai au nadawatul ardi atawa jeblogna taneuh wanahwu dalika sareng bangsana itu maun kal atiki sapertikeun anu heubeul al mutagoyiri anu robah naon alaon nu rupana warraihatu sareng ambeuna kada etanya kitu sapertikeun al mutagoyiri al mudawwidu ari anu hileudan wa ayyakuna sareng kedah kabuktosan itu mukhraj eta haban siki palatuziu mangka teu nyukupkeun naon alqimatu hargana bila khilafin kalawan teu aya ihtilaf wa kada sarengnya kitu sapertikeun latuzziu teu nyukupkeun naon adzaki kutipung wala sawiku sareng teu nyukupkeun naon sasagon walal khubzu sareng teu nyukupkeun naon roti li annal haba karana sanyana siki eta yasluhu ngaluluskeun itu hab lima pikeun perkara tasluhu anu lulus lahu kana itu ma naon hadihi salah satu ieu anu tilu afada maedahkeun dalika kana itu kaul saha al-Husni Imam al-Husni wa tajibu sareng wajib naon zakatul fitri zakat fitrah alal kafiri ka jalma anu kafir an mamunihi gaganti ti jalma anu dibiayaan ku itu kafir al muslimi anu Islam itu mamunihi kazauzatihi sapertikeun pamajikanana itu kafir bi an aslamat ku secara asub Islam itu zauzah wa takhallafa sareng ngagentian itu kafir ka itu zauzah wa tuziu sareng nyukupkeun itu zakat anha ti itu zauzah bila niatin kalawan henteu make niat li ta'aduriha karena udurna itu niat minal muadi ti jalma anu dibayar zakat saha anhu itu al daiman dina salalawasna wa minal muadi sareng ti jalma anu mayar huna dina ieu bab pagolaba tuluy ngalindi itu ta'adur pihi dina ieu bab sadan kalawan nutupan lil hajati karena aya pangabutuh hada ari ieu kaul eta fi kafiril asli tetep ti jalma kafir asli amal murtadu anapon ari jalma anu murtad fa in aslama mangka eta lamun asub Islam itu murtad lazimat mangka misti ieu zakat hu ka itu murtad an nafsihi tina dirina itu murtad wa mamunihi sareng ti jalma anu dibiayaan ku itu murtad wa ila sareng lamun henteu in aslama fala mangka henteu lazima alal mu'tamadi netepan kaul mu'tamad wa kada sareng etanya kitu lazimat hu an nafsihi mamunun ari anu dibiayaan murtadun tur anu murtad fala tajibu mangka henteu wajib itu zakat anhu ti itu mamunihi illa ayyaslama angin asub Islam itu mamunihi apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Ibnu Hajar fi Fathil Jawab dina kitab Fathul Jawad wa inna matajibu sareng pastina wajib naon zakatul fitri zakat fitrah alaman ka jalma yamliku anu ngamilik ieu man dalika so'a kana eta so
Ida fadulat di mana-mana leuwih itu kut andainihi tina hutangna itu kuli muslim fa innahu mangkasanyana itu dain eta yamna nyegah itu dain ujubaha kana wajibna itu zakat walau muajalan sanajan kabuktosan itu dain eta anu ditempokeun wa in rodia sanajan ridho saha sohibuhu jalma anu ngaboga anana itu dain bitakhiri kana diakhirkeun kama sapertikeun perkara annal hajata kana sanyana butuh ilana pakotil qoribi kana nganapa kahanana karabat eta tamna nyegah itu hajat hujubaha kana wajibna itu zakat. Hada ari ieu hajat eta ma perkara itamada anu tatagenan hukana itu ma saha Ibnu Hajar wakila sareng dicarita kenaun layu tabaru lapad layu tabaru teu diitung-itung naon al-fadlu leuwihna ani daeni tina hutang wal adami sareng ti bangsa anak Adam li annahu karena sanyana itu daen eta layamna teu nyegah itu daen ijaban napakoti kana wajibna nganapakahan fal fitratu mangka ari zakat fitrah eta at-tabi'atu anu anut anu nuturkeun itu zakat fitrah lah kana itu nafaqah kadzalika halna nya kitu sapertikeun li annahu layam na'u. Hada ari ieu kaul eta ma perkara itamada anu tatagenan hukana itu ma saha al-Adroi Imam Adroi wa kiswatihi sareng leuwih tina pakaianana itu kuli muslim wa kiswati mamunihi sareng pakaian anu dibiayaan ku itu kuli muslim wa maskanihi sareng leuwih tina imahna itu kuli muslim bipatil kap kalawan dipatahkeun kapna wa kasriha sareng dikasrahkeun kapna wa kutiman sareng leuwih tina kadaharan anu dialap kakuatan ku jalma alaihi eta tetep ka itu kuli muslim napakotuhum ari nganapakahan ka itu man adamian eta bangsa anak Adam kana ayana ieu man awe rohu atawa salianti itu adamian nabaha ngelingan ala dalika kana itu kaul saha al-husni Imam al-Husni yaumal idi dina poenan lebaran walai latihi sareng dina peutinganana itu id li annal kuta karena sanyana kadaharan anu sok dialap kakuatan fi hadaz zamani dina ieu zaman eta doruriun bangsa doruri pak tubiro mangka diitung-itung naon al-fadlu leuwihna anhu tina itu kut qala ngadau saha Ibnu Hajar wa hikmatu ijabi soi sareng ari hikmah na ngawajibkeun kana sakso eta annal faqro sanyana jalma pakir eta layajidu teu manggihan itu pakir man kajalma yastamilu anu migawe ieu man yastamilu anu ngagawekeun ieu man hu ka itu pakir bil ujroti kalawan make buruh yaumal idi dina poenan lebaran wasalasati ayamin sareng dina tilu pirang-pirang poe ba'dahu dina sabadana itu yaumul id wadaki kusoi sareng ari tipungna saso ma'amain sarta cai yuzanu anu diadonan itu dakik bihi kalawan itu main yatahassolu anu hasil minhu tina itu daki naon samaniatu arotolin 8 pirang-pirang ritil wahya sareng ari itu samaniyah eta takpi nyukupkeun hu ka itu fakir naon tilkal ayamu ieu pirang-pirang poe al arbaatu anu 4 itu ayam intaha paragat ieu kawal.
Watazibu sareng wajib naon an-niyatu niat pi jami'an wa zakati dina sakabeh rupana zakat pirang-pirang warnana zakat ba'dal ifroji dina sabada misahkeun hartana zakat qala ngadawu saha ar-Romli Imam ar-Romli fin nihayati dina kitab nihaya walau azala sareng lamun misahkeun ieu jalma miqdaro zakati kana ukuranana zakat wa nawa sareng niat ieu jalma indal ajli dina nalika misahkeun zaza mangka meunang itu ajlu walaya duru sareng teu madarat naon takdimuha ngaheulakeunana itu niat ala tafriqoti mandeurikeun kana misahkeun kasaumi sapertikeun puasa li usril iktironi karana hesena ngabarengkeun niat bi atau ikuli mustahikin kana mikeun kasakabeh jalma anu ngahak wali anal qasda sareng karana saenyana nu dimaksud minaz zakati tina zakat eta saddu hajati mustahikiha nutupan pangabutuhna jalma anu ngahak kana itu zakat walau nawa sareng lamun niat ieu jalma ba'dal ajli dina sabada misahkeun wa qabla tafriqati sareng dina sameme misahkeun azza mangka nyukupkeun itu niat huka itu jalma aidon deui wa ilam tuqorin sanajan teu ngabarengan naon niatu ahdiha niat nampana itu zakat intaha paragat itu kaol qala ngadawu saha sahibu ifsa isyirril masuni jalma anu ngabogaan kitab ifsa isyirril masuni fi syarhil minhajir ragibin dina syarahna kitab minhajur ragibin libni qadi ajlun milikna ibnu qadi al ajlun al asohu ari kaul anu sohe eta anak mahala niyati zakati sanyana tempatna niat zakat eta al qalbu hate kama sapertikeun perkara fi ghairiha anu tetep itu madina salianti itu zakat wakila sareng dicaritakeun naon yakpi lapad yakpi nyukupkeun naon alisan nulisan lisibhi zakati karena nyarupa anana zakat bil muawadoti kana pirang-pirang tuker tinuker wala buda sareng teu meunang teu eta misti min kauniha tina ayana itu niat eta jazimatan anu mengkuhkeun ao mu'didatan atawa anu nguatkeun bi aslin kana asal palau alako mangka lamun ngagantungkeun ieu jalma ha kana itu zakat ala mauti maurisihi kana maot anu ngawarisna ka ieu jalma an malihi tina hartana ieu jalma fabana tuluy jelas ieu mauris kadalika halna nya kitu maot lam yuzzi mangka teu nyukupkeun itu alako wakada sareng etanya kitu lam yuzzi law zazama lamun mengkuhkeun ieu jalma kana itu zakat wa huwa sareng ari itu jalma eta layak lamun teu apal ieu jalma maot tahu kana maotna ieu mauris bihilapi ma kalawan perbeda perkara law qala lamun nyarita ieu jalma hadihi kana lapad hadihi ari ieu zakat eta zakatu malil ghaibi zakatna harta jalma nu eueuh haesu yuziu ku sakira-kira nyukupkeun itu malil ghaib huka itu jalma ingkana lamun kabuktosan itu malil ghaib eta bakian anu tetep wal parku sareng ari bedana eta anal asla anu sanyana anu jadi asal eta baqaul mali tetepna harta pihadihi dina ieu zakat wa baqaul hayati sareng tetepna hirup wa adamul irsi sareng teu ayana warisan pilati dina anu qablaha anu tetep itu lati dina samemeh itu zakat wa nadiruhu sareng ari bangsa na itu baqaul mali eta ayyakula nyarita ieu jalma
fi akhiri syahri Ramadana dina akhir bulan Ramadan. Asumu godan kana lapad asumu godan, asumu puasa kami godan isukan an syahri Ramadana tina bulan Ramadan, ingkana lamun kabuktosan itu syahru Ramadan minhu eta tetep tina itu Ramadan, fayasihu mangkasah itu saum. Walau kola sareng lamun nyarita ieu jalma pi awalihi dina kawitanana itu Ramadan, asumu godan kana lapad asumu godan, asumu puasa kami godan isukan ingkana lamun kabuktosan itu yaum eta min syahri Ramadana tetep tina bulan Ramadan, lam yasiha mangka teu sah itu saum. Intaha paragat ieu kaul, wayajibu sorpuha wallahu a'lam bishawab.